Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada susani wal khamsuna hari pelajaran anu ka-52 na bi dzikril padli sahabati eta tetep dina martelakeun padilahna sahabat radhiyallahu muga ngaridwan insyaallah Gusti Allah anhum ka itu sahabat. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadun ari Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah walladzina jeung sahabat-sahabat ma'ahu nu sarta Nabi asyidda'u eta anu banget kuatna 'alal kuffari ka pirang-pirang kafir ruhama'u anu silih pikasih bainahum di antara ladzina tarahum ningali anjeun ka itu ladina ruka'an halna ruku sujadan halna anu sujud ya betaguna anu meradih itu ladina padlan kana nugraha minallahi nu tetep ti Allah waridwanan jeung karidwan simahum tanda-tandana itu ladina fi wujuhihim dina pirang-pirang wajahna itu ladina min athari sujudi anu tapak sujud. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syaikhani Bukhari Muslim anil Barra'i katam piti Barra anil Barra ibni Azib katam piti Barra putrana Azib radhiyallahu muga karidwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Barra anin Nabi katam piti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktasna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi bil ansori dina sahabat Ansor la yuhibbuhum teu mikarasep ka ansor saha illa mukminun angin jalma mukmin wala yubagiduhum jeung teu ngabanduan ka ansor saha illa munafiqun angin jalma munafik paman mangka saha jalma ahabbahum anu mikarasep itu eman ka ansor ahabbahu maka mikarasep ka eman sallallahu Gusti Allah waman sareng saha jalma abaghadahu anu ngabanduan ieu eman ka ansor abaghadahu maka ngabanduan ka ieu eman sallallahu Gusti Allah. Ada susalis wal khamsuna ari pelajaran anu ka-53 na pi padil jihad eta tetep dina martelakeun padilahna jihad. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa qatilul musyrikina kaffah wa qatilu sareng kudu marangan aranjeun al musyrikina ka jalma ka pirang-pirang jalma musyrik kafatan kalawan sakabehna kama saperti perkara yuqatilunahum anu marangan anjeun ka musyrikin kabeh yuqatilunakum anu marangan musyrikin ka aranjeun kabeh kafatan kalawan sakabehna wa alamu sareng kudu nyaho aranjeun annallaha sayaktasna Gusti Allah ta'ala ma'al muttaqina eta tetep sarta jalma muttaqin wa qala sareng ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ya ayyuhallazina hay eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman illadina hal adullukum nah nuduhkeun aranjeun kami ka aranjeun ala tijaratin kana perdagangan tunjikum anu nyalametkeun tijarah ka aranjeun min azabin alim tina siksa anu kacida nyerina tu'minuna anu iman aranjeun billahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah wa tujahiduna jeung jihad aranjeun fisabilillahi dina ngaluhurkeun agama Allah bi amwalikum kalawan pirang-pirang harta aranjeun wa anfusikum sareng pirang-pirang awak aranjeun zalikum ari mazkur khairukum eta leuwih alus lakum pikeun aranjeun yang kuntum lamun bukti aranjeun ta'lamuna eta nyaho aranjeun yaghfir ngahampura Allah lakum ka aranjeun dzunubakum kana pirang-pirang dosa aranjeun wa tudkhilakum jeung ngasupkeun Allah ka aranjeun jannatin kana pirang-pirang surga tajri anu ngocar min tahtiha tina handapeunana jannat non al anharu pirang-pirang wahangan wa masakina jeung pirang-pirang tempat thayyibatan anu aralus fi jannati adnin dina pirang-pirang surga adnan zalika ari itu surga adan al fawzul azimu eta kabagjaan anu pohara wa ukhra jeung nikmat anu gede anu sejenna tuhibbunaha anu mikarasep anjeun ka ukhra nasrun eta pitulung minallahi ti Gusti Allah
wa fathun jeung pambuka qaribun anu deukeut wa basyir jeung kudu ngabubungah anjeun al mukminina ka pirang-pirang jalma anu iman. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah kata ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridoan insyaallah Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Qala ngadauh Abu Hurairah, suila ditaros saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdalu, ayul amali ari naon amal afdalu eta anu leuwih utama. Qala ngadauh Rasul, imanun eta iman billahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah. Kila ditaros deui Rasul, sumamada teras naon? Qala ngadauh Rasul, al jihadu eta jihad fisabilillahi dina ngaluhurkeun agama Allah. Kila ditaros deui Rasul, sumamada tuluy naon? Qala ngadauh Rasul, hajjun mabrurun nyaeta haji anu mabrur. Ada Rasul Rabi'un wal khamsuna ari pelajaran anu ke-54 na fi fadli syuhada il harbi eta tetep dina martelakeun padilahna pirang-pirang syahid anu maot dina perang wa syuhada il akhirati jeung pirang-pirang anu maot syahid akhirat. Qala ngadauh sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah, wala tahsabanna jeung ulah nyangkanyaan anjeun alladzina ka jalma-jalma kutilu anu dimaotkeun ieu ladina fisabilillahi dina jalan Allah amwatan kana pirang-pirang anu maut bal ahyaun balik ta pirang-pirang anu hirup inda rabbihim dina pangeranana itu ladina yurzaquna tur dirizkian ieu anu kabeh farihina tur bunga ieu anu kabeh bima kalawan nikmat Allah atahum anu maparin ka illadina asallahu Gusti Allah min fadlihi tina kaleuwihan Allah wa yastabsyiruna jeung pada bunga illadina billadina kalawan jalma-jalma lam yalhaqu anu henteu nuturkeun ladina bihim ka ieu mujahidin min khalfihim di satu kangeunana itu ladina alla khaufun kana henteu meunang kasieun alaihim ka itu ladina wala hum jeung teu aya itu ladina yahzanuna eta anu nalangsa ieu ladina yastabsyiruna pada bungah ieu ladina bi nikmatin kalawan nikmat minallahi ti Gusti Allah wa fadlin sareng anugerah ti Allah wa annallaha sareng sayaktasna Gusti Allah la yudhi'u eta henteu ngalapurkeun Allah ajral mukminina kana ganjaran jalma anu mukmin kabeh. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi ma ahadun henteu aya hiji jalma yadkhulu anu asup ieu ahad al jannata ka surga yuhibbu anu mikara ahad ayarji'a kana yen balik deui ieu ahad ila dunya kana dunya walahu jeung eta tetep pikeun ieu ahad ma ari perkara alal ardi nu aya di bumi min syai'in tegasna tina perkara illa syahidu angin jalma anu maut syahid yatamanna ngarep-ngarep ieu ahad ayarji'a kana yen balik deui ieu ahad ila dunya kana dunya payuktala tuluy di mawatan ieu ahad asyra marratin kalawan 10 kali lima karena perkara yaro anu ningali ieu ahad minal karamati tina kamuliaan. Ada Rasul khamis wal khamsun ari pelajaran anu ke-55 na bi wujubil taati dina martelakeun wajibna taat ulatil umuri ka pirang-pirang pamarentah. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul ya ayyuhalladzina hey eling jalma amanu anu iman iladina athi'u kudu turut aranjeun Allah ka Gusti Allah wa athi'u sareng kudu turut aranjeun ar-rasul ka rasul Allah wa ulil amri jeung ka pamarentah minkum halana tetep ti aranjeun wa qala sareng ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaktasna kalakuan satakunu eta bakal aya ba'di eta tetep sabada kaula naon atharun hiji tapak wa umurun jeung pirang-pirang perkara tungkirunaha anu ingkar aranjeun kana itu umur qalu ngadawuh sahabat ya Rasulullah hai Rasulullah kaifa ta'muru
kaifa kumaha ta'muru miwarang Gusti man kajalma adroka anu nyusul man minna ti abdi sadayana zalika kana itu umur. Qala ngadawa Rasul tu aduna ngalakonan aranjeun kana hak, tu aduna ngalakonan anjeun al haqqo kana hak allazi anu alaikum eta tetep ka aranjeun wa tasaluna jeung menta aranjeun allazi kana perkara lakum pikeun aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim. Wa qala sareng ngadawa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajal ma'ta'ani anu turut iman ka kami faqad ata'a maka nyata turut man Allah ka Gusti Allah. Waman sareng sajal ma'asani anu dosa iman ka kami faqad asa maka yakin dosa iman Allah ka Gusti Allah. Waman sareng sajal mayuti anu turut iman ka kami yuti anu turut iman al-amiro ka pamarentah faqad ata'ani maka nyata geus turut man ka kami. Waman sareng sajal maya asyi anu dosa iman al-amiro ka pamarentah faqad asani maka nyata geus dosa iman ka kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Hurairah wallahu a'lamu bissawab.